Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyata Si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka-14. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyata Si Gombrang. Atuh dongeng nuju Si Gombrang ngalawan si Kiciwis para wargi. Si Kiciwis eleh namun aya di kalimatna kumang jadi wangsulan deui. Para wargi kaum dangu perjuangan Si Gombrang dina ngoning anjeunna ngaberantas kadoliman kitu. Ye memang aya pihak-pihak sanes nu ngahaja nyogokan, nu ngahaja nyuluhan nyaeta Ki Jaladri. Ki Jaladri para mitra ayeuna mah geus ganti ngaran kitu jadi Bahgawok kitu. Malah anjeunna mangaruhan kaki jembar sangkan ngaruksak lembur dukuh. Lembur dukuh para wargi. Lembur dukuh kitu nya mun na lembur nasi Gombrang lah kitu. Lembur nasi Gombrang mangga para wargi. Ieu teh akibatku ngarasa anjeunna naon teh hayang malikeun ka nyeri we ieu mah Ki Jaladri. Ngalawan sorangan teu wani tuluy manehanana nyaeta kasakusuk cenah kitu mun kasakusuk teh maka ditu ka dieu anu keunana dia Ki Jembar para wargi sadaya. Pon kitu deui teu sadayana bilu ka Ki Jembar anak buahna nu ngaran Cakradewa mah nyeuna teh kaluar ti paguron Cakarnaga. Atuh kakuatan Cakradewa ge lain enteng-enteng para mitra, lain bantrak-bantrakeun lumayan oge. Sok sanajan teu mapakan Si Gombrang. Mangga urang teraskeun kumaha dina ngoning berjuang Si Gombrang nanjeurkeun bebeneran jeung ngaberantas kadoliman. Para wargi sadaya urang sami-sami hanca carios nyambung judulna Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Si Gombrang tanpa kareret ku Cakradewa. Harita awak Si Gombrang melesat muru ka si Kiciwis. Geuning aya nu nyampeurkeun. Moga maneh ka uing. Cek si Kiciwis nu asana seuri ditungtungan ku ceuri. Ongan we laku lampah manis ya. Pokona mah ye harta jadi angkehan keimanan dilalaworakeun. Ayeuna uing mah loba miceun waktu leuleuh sia wayahna tinggalkeun ieu tempat ku sia. Lamun henteu ieu keris uing bakal nyampurnakeun raga sia deuleu. Jadi temahna mah ka ditu moal ditarima, ka tempat asal pambalikan maneh moal ditarima. Tungtungna manehna teu puguh tempat. Teu puguh tempat pamatuhan gereja gini ayeuna. Lamun maneh ayeuna init, tangtung maneh bakal balik deui ka lemur maneh. Moal, uing moal init ni dieu deuleu sabab uing mah sieun ku luluhur bisi nyobatan ka uing. Luluhur. Saha luluhur maneh teh atuh? Sang kaluhun uing, sang lumuhun kala ileng. Geus mancen gawe ka kula manehna nitah kulanya atan cai gitu. Gelo sugan mah. Dasar nu gehel jadi maneh nu geus malangkeun kacatang kai teh. Kurang ajar sia. Moal aya nu bisa nganteurkeun ciri maneh. Kajaba ieu keris teu. Cek Si Gombrang bari seret nyabut keris. Sanggeus keris dicabut eta keris ngandung komara kakuatan luar biasa. Daya kakuatan rohaka nyebarkeun hawa panas pikeun nempona. Aduh, panas ya jelema. Aduh panas asupkeun jangan jerokeun deui. Mulai herap ka jerokeun deui. Si Kiciwis harita pepeureudeyan. Moal sia deuleu. Salila sia can nurut kana parentah uing. Sok ganjang inggas sia dia ti dieu. Montong ngaganggu barina geus lain-lainna. Lain-lain antara uing jeung sia mah deuleu. Ulang ganggu ka umat manusia. Naonan wari-wari ngaganggu ka umat manusia. Sok ini cia. Sing paing ditoblas ku keris. Moal sakali deui moal. Moal meuli maksa ka uing. Wang siakang. Kurang ajar sia. Rasakeun ieu. Keris tuluy ditujukeun ka palebah siluman Kiciwis. Buricak harita. Aya sinar kaluar tina keris anu saterusna nyamber kana awak siluman Kiciwis. Jerit si Kiciwis harita ngajerit. Yang gawat.
cenah maeta sikit ciwis teu kuatin saterusna mabur dituturkeun ku sora angin anu ngagelebung. Beres ya, aduh aing kudu nafsu wae aing mah. Cepuguh teh ngalawanan jelema kieu patut teh lain jelema nu kieu mah ye. Jadi geu nyulewuri setan mina rupa teh heuh. Subadul sia sugan heuh we, ieu mah nya aya hal-hal sejen si holeng kalakuan tu ceureuh. Aduh aing mah cok angkat jatangna kera. Si Gombrang bari jola-jorelat kalayang clek. Gua dampal suku harita teh si Gombrang geus napak dina lemah. Ari Ki Cakradewa tuluy hidang menerkeun catang nu ngahalangan jalan cai. Sanggeus catang diangkat tetele cai jalan deui saterusna si Gombrang jeung Cakradewa terus marulang nuju ka lembur duku. Sabada aya kajadian cai saraat, kajadian saterusna matak pijengkeun bae. Ari sabab kalemur geus datang deui hama, ayeuna mah hama teh lain pasawahan tapi nyerang sasing sarwaning sasatuan. Hayam nu keur mejehna jajangkar teu puguh-puguh bet ngaruyung ku cekak. Anu saterusna gempar pararai. Anu karunya mah hayam Ki Jabur mangkaloba pon kitu di hayam nu sejet. Sajabah hayam domba sapi embe jeung liana ge ngadak-ngadak ting kedeprek. Gering nu saterusna pararai. Uluh karsi ari domba urang ye kunaon ieu ngagoler euy, aduh. Diparaban naon kumaneh bawa-bawa dibere racun euy. Eta jukut naon nu diparabkeun, moal aki pahit diparadkeun. Ceuk Pak RT mariksa kana inguanana. Bikarsih anu katembleuhkeun sok marab domba muncarang. Ai. Nah aku kami sok dibere enrin kitu. Atawa jujukan nu sakita mata kueureun teu. Teu ngalap ki pahit sagala, mah nya ki pahit diparabkeun ka domba. Moal ge bau ieu nu kitu mah. Kami mah ye ukur nanyakeun ulah sok gancang molotot ye. Duraka sia burung palung beroge-loge mutlak salaki maneh aing teh. Ai salaki teh punjungan ngendamaeun maneh sia. Sakitu kadua kolot maneh geus eueuh teh. Atuh namani matak sentak senghora atuh si akang mah. Cing pikir atuh nya kami teh capek tadi tas ngarit. Da tadi mah domba mah teu kuat teu kieu. Nari ayeuna kunaon atuh domba teh nya. Aya wae aing mah duh keur boga domba teh sakieu-kieuna teh paeh aing mah. Cek Bikarsi sewot sabod Pak RT jeung Bikarsi keur patorong-torong. Joel Ki Eod jeung Mang Daraja. Naon ieu teh dedengean domba Pak RT paeh? Nu bener ieu jeung lain ngalelewaan pugu domba aki 3 jeung hayam katut muning 2. Kabeh gempar. Aduh matak haneueuh matak jengkel pugu ge. Muning page torek di arah tanagana di ngabuluku ayeuna geus ngababengkak. Kumaha teu rek sedih atuh urang teh euy. Nyaan ye. Jadi muning aki geus gemparnya. Aduh karunya teuing. Aduh aki. Nah atuh. Aki karunya. Aduh caca kuring pira domba sasiki geus sedih komo domba aki. Oge 3 muningnya naon teh? Domba aki mah 3 muning 2. Aya hama naon meni dadak-dadakan kitu hama teh nya meni sakaligus. Kaceuing Deulejang RT oge Nyi Karsi. Heran buku aki teh jeung deui cenah mah bejana hayam Ki Jabur ge gempar kabeh parae. Teu pisana anu kapuluk mangkani hayam Ki Jabur mah loba tah. Hayam naon cenah hayam buras teh? Mun nya hayam buras atuh. Paeot sok aya-aya wae atuh. Lain hayam buras, mun nya hayam buras mah eta. Nu dijieun geuningan tina eta. Model leupeut kitu tah. Ai buras mah sok sagala-gala teh sok salah wae. Ari kidarnya sok nyalakeun ka kolot. Sok sanajan kolot mah kieu ge sok ngadengekeun tina radio deuleu. Aya beja ngeunaan dina widang peternakan ayam buras contohna. Ai buras teh bukan ras cenah kitu. Hayam kampung nu di ingu. Diinguna ngan leuwih tulaten ngaranna hayam buras. Si bodoh sia budak ngora eueuh nyaho. Bodoh balilu eleku kolot maneh mah. Cek Aki Eod parawargi nyentak kabah ka Mang Daraja. Ai sugan teh ayam buras teh naon? Sugan teh udah heran uing ngadenge ayam buras. Tah kitu nu mantak kudu dek tetelepek jadi jelema teh. Namun teu dek tetelepek urang bodoh balilu saliyana mulai kamajuan deuleu. Mun teu kitu ngadengekeun radio, ti radio ge aya berita-berita, aya beja-beja nu batak ngeunah keur urang.
tung bidang pangwangunan dina bidang miara bangsa papelakan jeung bidang eta cenah ingon-ingon gitu nya kaharti ayeuna malah jadi pokona mah Aki Eod oge Mang Darja geus tong disawalakeun masalah eta ngan ayeuna pokona mah ye urang datangan we naon teh ka Ki Jabur nu penting urang datangan Ki Jabur sugan jeung sugan aya beja nah bet kieu atuh cenah lemur urang teh kumaha kira-kirana Aki Eod oge Mang Darja kira-kira satuju lamun urang ngadatangan Ki Jabur ayeuna ceuk Pak RT nya hayu atuh keun jeung Aki lah bari sakalian hayang tepung jeung Jang Gomrang rek nganuhunkeun cai nu di pasir hanyeli teh geus ngagulidag lantis digana nyiram teh kitu nyayu atuh tapi bantuan heula ye ngali lomang ye aduh udah mau nyar ki antep moman bau otak dari penyakit deui heug nerekab leuwih ka mana-mana penyakitna pan urang-urang keneh anu bakal ripuhna oh nya sok atuh di dieu we dipipireun imah kitu Mang RD ceuk Mang Darja oh di dinya we Mang Darja lah ngarangkena ieu keur gemuk ye keur pelak cau Ambon pokok jadi gemuk. Saterusna Pak RT Aki Eod katut Mang Darja ngarari lomang pikeun nguburkeun domba nu paeh teu pupunggu. Urang tuna heula di lemur dukuh anu terus-terusan dilalangsean ku rupa-rupa kajadian. Kiwari tuturkeun heula di tempatna Ki Jembar katut Bah Gawok. Bah Gawok alias Ki Jaladri sanggeus meunang bantuan ti Ki Jembar. Dirina Kiwari beuki leuwih adiguna ceuk paribasana agul ku payung butut asa aing uyah kidul samalah Ki Jembar nu tetela geus ngabantu kadirina lain dipulang jasa sabalikna kalah tuluy diancam malar masrahkeun paguron Cakranaga ad kadirina atuh kusabab Ki Jembar geus aya dina pangaruh Bah Gawok teu bisa majar kumaha. Sedengkeun Mas Romlah katut Suwangsih nu jadi tahanan Bah Gawok nepi ka poe eta Mas Romlah jeung Suwangsih can keneh bisa leupas tina cengkreman leungeunna Bah Gawok. Para wargi kaum dangu kocapkeun dina hiji poe Nyi Mas Romlah katut Suwangsih nu poe eta keur araya di pangkengna sarta dijaga ku dua anak buahna. Pok harita Nyi Mas Romlah kedah carita Suwangsih urang teh iraha atuh bisa kencar ti dieu nya heueuh leupas maksud teh bisa leupas tina ieu gegeman terus terang hate kuring mah geus sayang jonghok jeung nu jadi anak nu sifatna si karta teh anu cenah kasohor ngaran si Gomrang tah kusabab kitu kumaha mun aya waktu pareng hade mah urang nekat we urang kabur ti tempat yu ai pikeun kuring ge hayu Eci Romlah samalah mah sarua hate kuring ge teu wenten komo pada geus boga budak mangka wanoja umur moal jauh ti umur budak si Romlah atuh da saha wewena nu teu betah di tempat nulian bari jeung teu bebas rumingkang nyaeta mun nekat cenah kabur rek ka mana jalanna gampang ayeuna mah kieu we ye urang nyieun rek ka perdaya we bangsi apan lebah pangkeng tuh urang teh dijaga ku dua urang jelema nya tah pikeun mancing eta urang jelema urang kapaksa kudu daek ngolo atawa ngarayu maranehna malar manehna daek tunu ka urang ari maksud Jerom lah kumaha maksud kuring mah eta dua lalaki teh urang ajak ka dieu tur api-api ku urang ajak ngobrol kumaha we carana da ceuk pangrasa mah maranehna moal burung ieu pokona mah haripeut komo si obes mah remen maling reret ka kuring mun kongang mah jiga nu hayang kumaha maka kuring teh ngan pedasieun we ku Bah Gawok dununganana nya atuh kuring mah ngiluan we ngan geus kitu lampas saterusna urang kudu kumaha cek Suwangsih geus harita teh kaciri geus kasawang sawaktu dirina disungsi ku Ki Jaliteng ih lain ye jeung ke heula ye ke heulaanan ai urang kudu kitu mah tapi urang neangan jalan pikeun pilumpateun urang mah saukur nyieun reka perdaya nipu lah ka manehna kitu hade atuh ce mun kitu mah akur lah asa ulah nepi ka urang korban we teu kebat nyaritana kusabab kaburu duhit kumis Nyi Mas Romlah. Kajadian saterusna harita Nyi Mas Romlah mimiti nyieun pitapak ngincer dua jalma kapercayaan Bah Gawok. Pikeun ngajaga Mas Romlah dua jalma nu katelasi obes jeung si tuyul. Mangsa eta ieu dua jalma ting rareret barang nyaho aya nu ngageroan. Sora halimpu matak gatuka param genah kadengena. Ari Nyi Mas Romlah geus nyieun rarancang terus ngageroan si obes.
anu samemehna Nyimas Romlah geus sayaga ku pakarang pikeun meupeuh si Obes. Pun kitu deui suwang si sarua manehna man ngagerowan teh ngan saukur nyieun pitapak. Kang Obes, aduh Kang, tulungan kuring Kang. Cenah kituna teh bari maledogkeun imut ka si Obes luak ieu. Ih, kasaha Romlah ka uing? Cenah dibarung ku hatena mah Ratu Tutunggulan. Harita teh barang digeroana ku Nyimas Romlah. Dan Nyimas Romlah sok sanajan geus kolot atuh kolot kalapa para mitra masih keneh geulis. Jeung katingali masih keneh benteng. Nya Kang Obes kuring tulungan ieu. Aya ieu, aduh. Ini mata taksieun aya nu kieu ieu. Aduh. Nyimas Romlah api-api boga kasieun.Uluh. Moalaina naon kitu bagawok. Nah, aduh. Tuh dia tuh mau kabangi ku ngageron bagawok atunya lah. Mending eta ngageron uing. Waduh, nu kieu mah soal kitu mah bagawok bagianna kitu. Bisa naon ke ngageron uing mah yo deui jadi masalah. Ulah ieu da lain naon ieu tapi ieu mah hate bet kumajot hayang ngobrol. Jeung Obes sok atuh ka dieu ya di dieu ngobrolna. Ngadenge kecap-kecap ti Nyimas Romlah, jajantung Obes langsung turun naik. Jajantung dagdigdug harita teh Tutunggulan. Hate ting seredet hari para mitra. Barai jeung luak lieu pokda carita. Oh, bener cuy ah. Ih, lain bobohongan atuh mun kitu meureunnya asar demi ali sih. Heuh, masih ngiruk kita. Ngiruk bina di rumah sakadeuh ka ceuteunyaan aduh. Lamun eueuh ieu mah nulungan dah jigana teh urang teh bisa geunah suka bunga ceuk ngan nyakal we denungan kitu. Aduh, cek si Obes tog moal maklum mah kakara mekar. Nya tuh ka dieu ieu sakalian jeung ieu jeung Sutuyul tuh sabab. Oge ieu suang si sarua kabeng ba cenah ku tuyul cenah. Sok ka dieu. Mas Romlah terus maledogkeun imut ka si Obes. Imut nganung pangirut atuh reret nganung pamelet puguh we si Obes kitu bisa majar kumaha. Si Obes jeung si Tuluy silih reret si Tuyul. Aduh rejeki euy, rejeki. Tong diantep rejeki nomplok ngaranna nu kieu teh aduh pokona mah. Yeuh aduh rejeki nomplok pokona mah. Kasempetan hade moal aya deui euy kasempetan model kieu mah. Talin urang nu menta bodoh lamun diantep teh aduh aing mah. Daun sugan mah imah euy. Pokona mah pucuk dicinta ulam tiba talin bobodohan ieu mah cenah mengharap durian runtuh pucuk dicinta ulam tiba cenah kitu ceuk basa Melayu mah cenah kitu. Aduh nyaan. Edun euy urang mah euy. Hayu siap. Cenah pokna bari luak lieu sok sieun aya nu nangenan. Kabeneran mangsa eta pihak Bagawo katut ki jembar ge sakabehna keur aya di bale Patandang. Jadi samemena mun seug ngalakukeun pagawean anu teu munasabah. Tapi ijiran si Obes katut si Tuyul estuning kacida papalimpang jeung niat hate Nyimas Romlah. Gancangna carita para wargi si Obes katut si Tuyul najan dibarengan ku hate ratu ge teu burung muru ka jero pangkengna Nyimas Romlah. Para wargi kaum dang gancangna carita si Obes katut si Tuyul najan dibarengan ku hate nu ratu teu burung muru ka jero pangkeng Nyimas Romlah. Nyimas Romlah jeung Suwangsih siganunya geus pasrah kana naon anu rek dilaksanakeun ku si Obes katut si Tuyul. Si Obes tanpa aya rasa curiga terus ngarangkul awak Nyimas Romlah. Sedeng si Tuyul ngarangkul awak Suwangsih pikeun Nyimas Romlah katut Suwangsih. Ari dina hatena mah teu mikeun dirina najan teu nepi ka prakna dirangkul ku lalaki pika sabeleun. Ngan ku sabab neangan jalan kapaksa Nyimas Romlah jeung Suwangsih berjuang ku nganelkeun nyaeta pitapakna. Dina mangsa si Obes keur ngalaan baju manehna. Sakilat leungeun katuh Nyimas Romlah geus nyekel peso balati. Harita ditawakeun kana palabah beuteung si Obes. Si Obes teu nyangka bakal kitu jadina, teu bisa nyingkahan bahaya. Akhirna beres peso amblas kana beuteung si Obes. Si Obes ngoceak nan untung Nyimas Romlah ngawawalan sungut si Obes. Nyaeta para mitra sadaya kulamak nu aya di dinya. Atuhnya eungap nu aya nya nyeri. Modar sia rasakeun ku sia. Aing geus kesel aya di dieu terus-terusan, aing geus hayang kabur deuleu. Ceuk Nyimas Romlah bari sret nyabut peso balati. Purial getih muncrat ka si Obes. Geus kitu para mitra sadaya, atuh beres sakali ditubleskeun.
batu si obes ngajengkeng panon meh bijil kabeh. Nasib si tuyul ge sarua jeung nasib si obes da puguh suang si geges nyekel peso balati. Nya antukna si tuluy ngarus si tuyul ngarumpuyuk igana disuruh ku peso balati. Ponya kitu de suang si ge. Para mitra sadaya. Ku manehna nubles si tuyul ngoceak sungutna di wawalan kulama. Rikat naker ieu dua awewe dina gerakanana para wargi. Da sahanteuna atuh sok sanajana teu bolos trok kitu ge para wargi. Ieu dua awewe teu bolos trok teuing ngan lamun pikeun ngalawanan Ki Jaladri alias Bah Gawok manehna teu kuat lantaran kaunggulan Ki Jaladri leuwih unggul. Tapi ngan saukur ngalawan si tuyul jeung si obes mah siga anu ngan sakilat naker dua jelema teh pating rumpuyuk teu mangga pulia teu daya teu upaya. Tah buruhna tina ngarangkul awak kuring teh wayah nanya maneh kudu ngalayang jiwa kumaha geus kieu ya. Suwangsih ngareret ka Nyi Mas Romlah bari memener bajuna. Yeuh ulah miceun kasempetan meungpeung sakabehna keur di bale patanang urang kudu gancang-gancang kabur. Ninggalkeun ieu tempat yuk. Sok urang gagancangan kabur. Geus teu loba nu dipikir deui sanggeus disaralin ku baju si obes jeung si tuyul para mitra. Anu karibanusan harita Nyi Mas Romlah katut Suwangsih terus kaluar ti pangkeng muru jalan ka dapur. Kabeneran di dapur taya jelema saurang-urang acan atuh teu ngangkekeun deui. Dua awewe terus bingbrit kabur ninggalkeun eta tempat. Para wargi kaum dang naon cenah sababna dina bajuna eueuh getihan lantaran harita samemeh ditewak teh si obes jeung si tuyul teh geus ngalaan baju. Heuleut saparapat jam Suwangsih jeung Nyi Mas Romlah geus aya di sabudeureun leuweung anu kacangking ku lembur gintung. Bari renghap ranjug pok Nyi Mas Romlah ngajak nyarita. Teu burung urang bisa kabur nya, urang bisa lolos bari urang nanekat jeung ngorbankeun yeung awak mah. Tapi nya sakitu mah wajar we. Jeung teu kudu terus aya di jero tempat anu matak mawa hate rajet. Ngan eta waktu si obes rek naon teh nyosor kana pipi dikira teh moal ngabalieur. Na ari heok teh si wawalak meni bau jengkol si kasebelan. Sarua ceup si kasebelan teh make hayang ngaragap sagala. Untung ngagiwar mun teu kitu cilaka. Tetelanya aya hikmahna keun we lah hitung-hitung berjuang. Berjuang mah nu gampang kabeh ge. Kudu aya pengorbananana, tah model urang pengorbananana model kitu. Ayeuna terus ka mana urang teh saterusna ce? Duh kateuing atunya kudu ka mana urang teh. Lainna sugan Wangsih boga dulur anu jauh. Boga ce dina Ringgul, ngan mun ti dieu teh teuing ka mana jalanannya? Nya urang ngeureuyeuh we susuganan gancang tepi. Hayu atuh. Ngan kumaha sok sieun panggih jeung begal mangka urang pan awak awewe wani sotenan tadi pedah we ngabongohan. Nya urang teh la haula wala quwata ya. Da sidik urang mah lain niat jahat, tapi rek niat hade pokona mah nyingkahan pagawean maksiat. Sabenerna mah hate mah teu mikeun ka si Jaladri. Kawin kapaksa, turun teu disatujuan ku kolot. Yo bisa anu ngudag, ceuk Romlah bari terus ngasrup ka jero leuweung, bari baju ti kakarait ge geus teu dirasa. Para wargi kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tuna carita kaayaanna Nyi Mas Romlah jeung Suwangsih nu keur mabur. Kaluar ti tempatna Bah Gawok manehna mung tuluy-tuluyan aya di eta tempat. Anu memang teu merean dirina teh dihukum ku Bah Gawok. Pohon kitu deui para mitra Nyi Mas Suwangsih manehna mung lamun dipihukum ku Bah Gawok. Sedengkeun Bah Gawok alias Ki Jaladri boga sifat papaksa. Ayeuna urang tuturkeun heula di tempatna Bah Gawok. Bah Gawok poe eta teh rek nepungan Suwangsih pikeun ditepungkeun jeung Ki Jembar. Ti ditu mah itung-itung manehna mulang tarima lantaran Ki Jembar geus nulungan ka manehna. Jeung pon kitu deui pikeun ngalemahkeun pihak Ki Jembar, rek disogok cenah mun kitu teh para mitra. Keur uang semir minangka keur ieu para wargi sadaya dipahugi, dibere awewe maksudna mah kitu. Para mitra kaum dangu, caturkeun heula di tempat Bah Gawok. Bah Gawok nu poe eta rek nepungan Suwangsih pikeun ditepungkeun jeung Ki Jembar. Ngadak-ngadak ngarengkog barang red ka jero pangkeng Nyi Mas Romlah. Aya dua urang banusan ting jaloprak bari awak ukur di calana kolor.
Samalah leuwih kaget pikeun Bagawok barang sidik kana lebah beuteung katut eta dua jelema pada ngaluarkeun getih anu geus rada garing. Oi. Nah si obes kunaon tadi ha? Dititah ngajaga kalanang karak bengkang. Buah-buah si obes kungsi ngagadabah ka si Romlah. Si Romlah ngalawan merendah mustahil ari si Romlah nanu ngajakan mah. Ai. Jeung di situ yo sarwana deui. Waduh. Sugan ka sebelan dititah ngajaga kalakar karuksak pepelakan dewek. Nu kieu disebut pagar makan tadaman teh. Cenah kamarana cenah si Romlah deui. Si Romlah jeung si Wangsih kamarana ye. Buah-buah kabur ye. Cek Bagawok atuh nafsu. Sok sieun nyimas Romlah kabur bareng jeung si Wangsih. Sabab kitu harita Bagawok ngageroan si Rojak katut Cakra Batara. Rojak, kanyoy. Deui naon bah? Si Rojak jeung Cakra Batara gancang merubah Bagawok. Deuleu ku sia kabeh euy. Si obes jeung si tuyul geus malalodar. Dewek moal nyangka dipayahan ku jalma lian ari sabab sakabeh tempat dijaga rekepnaker. Moal anu pisam asup ka tempat. Tapi nah bet aya kajadian kieu deuleu. Waduh, pikiraneun pikeun urang sia. Waduh. Nyawe bah. Bes. Ih, nepi ka kituna si obes. Aduh, obes. Euy. Wah, teteuneunan maneh moal kacokot beureun euy. Nah, kungsi neuneu naon si obes Rojak? Pok caritakeun ka dewek. Neuneu eta bah, neuneu taeun bah. Hah? Neuneu naon sia? Neuneu naon? Gedengi kan neuneu taeun teh mana-maneh ha? Neuneu naon manehna? Sok, naon maksud maneh? Taeun teh, jawab. Ulah nyiar pika pusingeun dewek deuleu. Sok jawab, naon nu sebut taeun teh? Aduh. Eta bah. Kamari teh si obes, taeun bah. Mules beteung terus kukuring dianteur sugan rek naon. Horeng micun kokotor manisa tamruan cenah mah. Rek ditempo deui mun matak teteuneunan si obes sigana moal ka ieu moal ka teang deui. Waduh sia, goblok ngaheureuyan ka aing ha. Barang tamat si Rojak nyarita atuh gega Bagawok nyampeurkeun ka si Rojak. Teu antap parah deui di barung ku nyentak hiu gamplang pipi si Rojak ditampiling. Kukubuk naon sia? Goblok, kurang ajar. Ngaheureuyan sia ka kolot, heureuyan ka aing deuleu. Siu, aduh, abah, aduh nyeri bah. Si Rojak ngagoak pipina karasa perih tur panas. Sia teu nyaho ka aya Rojak. Nyaho dewe keur pusing kalah terlos-los kana waduh, bangsat sia. Hayo, keprakeun kabeh. Awa dia balad sina nyusul si Romlah jeung si Suwangsi. Ka mana cenah kaburna ta mangkeluk teh? Waduh, aya wae meureun. Moal waka jauh euy. Ayo udang. Awas mun geus kapangi terus aya nu pirajeunan. Ngocal. Awas ulah sabat ka diaya. Dipodaran ku aing sia kabeh. Cek Bagawok bari teteh nyerang jeung nulak cangking. Badis we harita teh para mitra buris rawa nu keur ngamuk. Panon ngakebur si lalatu. Atuh beungeut katingali rada euceuy beureum. Badis we rahwana keur nafsu. Hatta manen tanda nidem amarah nurohaka. Sakabeh terus nyusud tapak suku Nyimas Romlah jeung Suwangsi. Dapugu kaayaan keur gering tur nincakna. Mas Romlah teh teu nincak taneuh tapi mapai jujukutan. Cakra Batara jeung si Rojak katut anu sejen terus ngobrot kalaburna dua awewe. Wah, jiga nama bakal ngasruk leuweung. Ari sabab mun mapai jalan satapak, geus tangtu bakal kapanggih jeung anggota urang. Jadi nurutkeun pangrasa kuring, kaburna dua jalma teh geus tangtu ka jero leuweung ieu teh. Hayu atuh urang susul terus. Can kaudag jeun geus kapanggih mah ulah kebalik kuring mah sieun ku Bagawok euy. Nya sorangan atuh Bagawok teh dina nafsu teh. Wah, meakeun batur sugan sagamplang-gamplang eta Bagawok mah euy. Tadi ge dewek ditampiling tah mereka tingali keneh meureun ngagalang beureum tapak ramo. Waduh nya andewek mah jeung panasnya nyeri atuh tenggelan Bagawok teh tampilinganna teh. Siga nu make aji semu gunting euy. Aing mah sugan mah aduh. Tanu batak ayeuna mah euy sajeui can panggih mah. Sayagi urang can manggihan mah ye Romlah jeung Suwangsi ulah ka balik urang mah. Ke lamun geus panggih kara balik. Kumaha we carana lah.
penting mah urang manyangan eta tah nu kalalabur. Para mitra anu mulia, atuh harita keneh Cakrabatara tuluy nyarita deui. Atuh sok atuh nulian wae lain manehna ieu. Ada sok nulian lain nu lain-lain maneh mah. Nyaho bah gawokeun pusing der ngomong kitu. Pantas we atuh dibere getas ya. Dibere pukulan luar biasa. Gawak kecangan atuh. Maneh mah sok aya wae atuh hadiah teh tiba gawok da maneh mah teu eslem atuh. Pukuh jelema pusing hayo di banyolan. Kudu nempo heula ai banyol teh segala-gala teh. Mun jelema keur boga kapusing kitu ulah wani-wani ngabanyolan. Tibatan kaladek seuri kalah ka nampiling buktina ka maneh tur karasa kana pipi. Nu mata kudu hati-hati teh di dinya, urang kudu bisa maca situasi. Kira baca situasi naon we situasi nu aya di urang di lingkungan urang kudu dibaca sangkan urang bisa menangkeun hiji kaputusan anu hasilna mucekil. Ulah kitu jelema keur nafsu der atuh di banyolan puguh we da dewek mun kitu mah nafsu. Tah nu matak euy urang teh kudu bener-bener sok atuh cek Cakrabatara bareng jeung si Rojak nu dituturkeun ku murid-muridna paguron Cakarnaga. Da puguh Cakrabatara geus apa jalan di leuweung gintung. Nya akhirna Cakrabatara manggihan tapak suku Nyimas Romlah katut Suwangsih nu keur kabur tur make jalan eta. Tah euy. Tah ieu yeuh moal salah yeuh tapak sukuna euy. Jadi nurutkeun ceuk pangrasa dewek can pati jauh ti dieu yeuh. Jiga terus asruk-asrukan kaleuweung. Yuk urang udag lah. Dasar tanagana ge awewe atuh. Moal beda jeung lalaki, beda jeung lalaki. Awewe mah jelema hengker dina palebah lempang lila, pasti leuseuh manehna kana diuk lumpatna. Geus kitu masa kabehna tuluy nyusud tapak suku dua awewe. Sedengker nu keur jadi bahan udagan pihak Bah Gawok. Nyaeta Nyimas Romlah jeung Suwangsih duanana kakara tepi ka eta tempat. Nu sakurilingna pinuh kurajegna tangkal kainu galede. Kadenge Nyimas Romlah nyarita kieu. Aduh, kakara ku tepi ka dieu ge geus atos sugan we atuh nu nyusulan teh nya. Heueuh aya nu nyusulan teu nepi ka dieu teu nyahoeun ka urang ka dieu. Bener nya ceuk, moalnya urang teh kudu ieu naon teh? Naon teh ngahiji deui jeung jelema jarahat. Tema Suwangsih kakarge harita Nyimas Romlah rek ngab nyarita. Ari celengkeung kadenge ku Nyimas Romlah katut ku Wangsih aya sora jalma deukeut pisan pokna. Moal salah ka dieu yeuh. Tu atra tapakna ceuk Adun. Puguh pikeun dua awewe ting raranyung malah beungeutna langsung pias. Heuh, Wangsih, nya nu nyusul euy mun geus deukeut kitu. Aduh, kudu lumpat ka mananya? Atawa nyumput heula ka mananya? Mangka itu dua suku kuring geus laleuleus tur meuni raraget tapak cucuk. Cilaka mugi Gusti nang tayungan palebah kieu mah Gusti abdi tulungan. Harita Nyimas Romlah hatena jeung pikirna teu puguh rasa atuh para mitra sadaya kulantran geus aya nu nyusul. Para wargi kaum dangu, harita Nyimas Romlah hate jeung pikirna teu puguh rasa. Pok kitu nya kitu deui Suwangsih. Kumaha atunya mangkani geus deukeut tempat pikeun nyumput can katempo atuh pi amaneun. Tapi tu tinggal ieu aya kai anu jungkung gede tuh jeung lebar tuh dua tangkeupan awak muning urang asup ka dinya. Atuh sabab kabeneran eta kai aya liangan mending ngagerwak kitu. Nya hayu atuh gancang bisi kapanggih manten. Kudu ieu kudu jahat. Jeung kabeneran aya tilu kai nu laliangan sarua. Urang milih we ieu. Tah ieu nu nembrak di sabab pasti nyarangkan nama mun urang disangka nyumput tekan ubuni. Ari kitu umpan urang abus ka dieu moal disangka ka dieu. Hayu atuh ceuk gancang ceuk. Geus teu loba pikir deui rek aya eusian rek eueuh. Nu penting manehna bisa nyumput tina udagan pihak jelema jahat. Sajungna dua awewe nyumput kana jero eta tangkal kai harita di eta tempat. Aya opat urang jelema anu ngudag nyatana Cakrabatara jeung si Rojak katut nu sejen. Anyog ka palebah dinya reg Cakrabatara eureun.
tuluy Cakrabatara muterkeun panitipna kapal lebah eta tempat jeung kai nu dipake nyumput ku dua awewe. Untung ilmu Cakrabatara can sarua jeung ilmu nu dipibana ku Cakradewa. Mun geus sarua mah tangtu atuh. Getera napas Nyimas Romlah jeung Suwangsi teh pasti kapangi. Karasa ku manehna. Urun heula di dieu euy. Sabab nurutkeun perasaan dewek eta dua awewe teh can jauh ti dieu. Ku kituna sok teangan heula. Ulah waka ka jero liang kai da moal daekeun sababanehna ge. Boga kasieun. Di luar we pasti di jero mah loba orai euy. Atuh geus kitu mah para mitra kabeh pada nareangan dua awewe. Nubuni disungsi, nubala diteang, dibelaan, disungkab singkabkeun, tapi oleh Nyimas Romlah jeung Suwangsi di luar mah teu kapangi. Wana di mana nyumput nanya euy aduh aing mah. Kasabelan teh nyar-nyar pagawean ieu mah. Heuh aing mah aya we nyar-nyar pigawean. Kalader mabur. Aing kabagian bogem dah dasar we mun kitu aing kabagian ngeukepan genah meureun. Di rojak wayahna maneh kudu abus ka tiap liang kai nu galede. Moal salah dua awewe burung nyumput di dinya. Sabab naon ari ka jurung ku kasieun mangadak-ngadak wani. Lumatak sok maneh alurus ka dieu. Cek sia atuh si rojak najan bari satengah hate. Geblus si rojak ka jero kai nu kaler. Barang abus ka jero si rojak ngoceak. Terus keluar deui ku sabab eta kai teh kosong, tapi dicicingan ku sakadang orai. Oh, jahat ai orai gede sieun swak ai we. Orai sanjajieun we. Ampun Gusti. Cek si rojak luncat beungeutna prias, Cakrabatara kaget. Aya naon maneh rojak? Hihihi, aduh. Sugan mas gede naon. Aing buntut lagi. Mun teu ngejat pasti nyamar kana beungeut. Sugan. Swak aing mah. Mung ningali ge mung. Ulah kapalang. Eta orai sekalian urang podaran lumayan sisit ngejin beubeul. Kulitna disisit di jin beubeur. Cakrabatara langsung nyabut badi warisanana. Geus kitu jleng Cakrabatara luncat ka jero liang kai. Barang tlek kolebat harita ka Cakrabatara aya anu ngolebat. Si horeng buntut orai sanca nu geus sayagana rajang. Cakrabatara rikat ngagajleng akhirna babukan buntut orai ngeplos. Kusabab dukdekna akhirna Cakrabatara newak eta buntut orai anu saterusna ditarik keluar nu ngagunakeun tanaga lapisan. Cakrabatara harita teh tuluy ngagoak tarik. Cia, keluar sia. Cia. Cenah bari terus ngabedo buntut orai kalayan dibantu ku si rojak katut nu sejena. Atuh si orai kusabab dibedol ku opat urang tur ku tanaga nu galede nya akhirna mah orai teh terus keluar bari awakna rungka-ringkal. Tah sered euy. Teruskeun lah. Keunakeun ku kula nu ngadekna mah. Cekel sirahna euy. Iya atuh cekel bahuluna mah moal macok euy ke. Tah moal orai ke moal macok tapi meulit. Tah kusabab kitu kapiheulan babar ieu. Bisi kapiheulan babar gancang teh bakuluna ku tiluan. Cok gancang. Geus teu bisa kumaha deui gajleng si rojak ngagajleng. Maksud rek newak beung orai tapi orai teh hirup. Nya huluna teh rek diincer gentak ngelok ka jero terus ngaburingkal. Ngan tetela Cakrabatara leuwih rikat. Batan orai antukna hiuk cekek para mitra sadaya bedog jeung keris Cakrabatara ambles kana awak orai. Hos orai hos-hosan bari terus malik narajang. Tapi Cakrabatara teu ngantep terus nyelidkeun kerisna, nyuliwakeun kerisna ka palebah. Orai sanca kana beuteung orai ari harita teh para mitra ditojos kitu mah orai teh teu kuateun antukna ngulahek awak buburingkalan saterusna hos we ngaleupaskeun nyawana. Beres ya. Usur ka sisi euy. Ayeuna teangan si Romlah jeung Suwangsi. Buru-buru cek Cakrabatara. Sedengkeun para mitra Nyimas Romlah jeung Suwangsi mah nu samemehna geus nyahoan yen pihak anu ngudag keur ngarempug orai. Atuh hiji kasempetan pikeun Nyimas Romlah jeung Suwangsi. Sawaktu Cakrabatara keur ngarcah orai teh, Nyimas Romlah katut Suwangsi geus lolos di eta tempat. Tur teu pisan aya anu nangenan. Sedengkeun tiap-tiap liang kabeh geus diider ku jelema opatan pon kitu de liang nu tadi dipake nyumput geus kasungsi kosong kari urutna. Dirinya mah eueuh orai. Waduh lapur euy. Tetela euy salah saurang bet kabita ku orai.
Jengna di mana nyumput nanya tamang keluk. Muanya awewe sakitu sakuatna ge tanaga awewe atuh. Mangka poe geus semaju ka sore panon poe mengok ngulon. Geus lah kumangke dicarekan euy salahna euy mending balik we nemu. Antukna ku sabab geus lieur akhirna pihak Cakrabatara terus baralik deui bari datang tanpa hasil. Kulantaran geus eueuh harepan deui para wargi, harita teh atuh eta Cakrabatara jeung si Rojak manehna baralik. Datang-datang pok Cakrabatara nyarita ka Bahgawo. Waduh lapur bah. Sakitu dikulik bek sakabeh tempat. Boh ka leuweung, boh ka tempat panyumputan weleh teu kapanggih wah. Ngan panggih jeung oray we oblog goblog teh. Hampir-hampiran ngabinasa ka kabeh. Eta mah bah kumaha atuh tah? Da kieu ka ayeuna kuring mah nyarenkeun we kumaha abah lah. Kuring mah rek dikuta rek di kieu ge. Ceuk paribasana rek dibukum gantung dibuang tinggi. Kuring mah nyang ieu nyerenkeun beuheung teuk-teukeun suku genteng blokeun ti korogorokeun. Da rumasa kuring teu bisa ngalaksanakeun tugas. Bari kuring hasil mawa eta nu kabur teh ka dieu. Nya eta Ciromlah jeung Cesuwangsi. Ceuk Cakrabatara sakedapan Bahgawok ngahulang. Wah, dasar sisit kadal. Atuh da si obes jigana. Rek meta kurang ajar. Pamohalan mun teu kitu geus tong dikuburkeun euy. Balangkeun ka jurang nu lewang. Ngaradiakan sato galak. Gancang balangkeun pugang si obes. Bangsat tayuh kapatutna sia. Rek ngadodoho bungohna dewek bedul teh. Ceuk Bahgawok. Saterusna para mitra sadaya atuh eta si obes jeung si tuyul para wargi sadaya. Harita teh anu geus mulih ka jati mulang ka asal. Atuh para mitra sadaya kalayan dibantu ku obatan tuluy eta layon si obes dibalangkeun ka jurang ka Cidajerona. Masyaallah kieu-kieuna para mitra sadaya. Ieu kalakuanana si Jaladri nu ayeuna ngaran Bahgawok. Ai kudu nama atuh. Aya layon teh di ruang ieu mader dibalangkeun ka jurang. Pan eta teh nimulkeun masalah lamun seug teh mah nepi ka buruk. Jadi bangke buruk nimulkeun panyakit pan meureun nerekam panyakit teh. Dasar jelema teu boga dadasar di agama jeung dari agama teh kieu para wargi. Model eta mah si Bahgawok majauhkan agama jelema teh jadi kieu yen kieu. Atuh geus kitu mah harita si Rojak katut sakabehna mulang rek laporan ngeunaan rengsena pagawean. Urang tuturkeun heula dua awewe nu hasil ngaloloskeun diri di tempatna Bahgawok atawa di paguron Cakarnaga nu dicekel ku Ki Jembar. Mangsa peuting anu jempling di jero leuweung aya dua urang awewe keur ngahep-hep we dina sahanapeun tangkal kiara. Geus eueuh kasieun boh ku sato galak atawa ku bangsa ninggal lemah telemut. Puat nu penting dirina lolos di tempatna Bahgawok. Aya paribasana top tah badak top tah maung cenah kari kumaha engkewe. Bari ngararasakeun hawa peuting tur di jero leuweung. Mas Romlah jeung Suwangsi gawena ukur tingah hararahu. Reungit napuk geus teu dirasa, dedengean mata kruyer keung geus teu didenge. Nu pasti mah dirina hayang gancang tepung jeung pihak kulawargana. Keur waktu Nyi Mas Romlah jeung Suwangsi ngararasakeun tirisna hawa peuting. Kadenge ku ceulina aya sora jalma sejen anu teu jauh ti maranehna. Si horeng nu kadenge sorana teh tayalian ti barisan Kidur Bala nu samemehna daratangna Nyi Mas Romlah katut Suwangsi. Kidur Bala katut nu sejen geus aya di eta tempat. Kadenge harita Kidur Bala nyarita kieu. Waduh. Euy lalampahan urang geus deukeut ka paguron Cakarnaga euy. Boksang, mun urang make jalan tadi jigana tadi keneh geus anyog euy. Ngan nyaeta urang make jalan jajahan bisi pareng panggih jeung musuh ari kieu mah aman. Ngan susuganan aya dahareun euy nu ngeunah. Nah bubuahan komo buah nu aya di dada awewe mah euy. Alah, buah nomor hiji eta mah jigana mah keur pelebah tiris kieu meunang buah kitu edun jigana mah euy. Rek aya awewe ti meuni ari akang kawas jelema teu hidang memang di tengah leuweung luang liwung aya awewe
paling awena monyet meureun pamajikan monyet paling ge moal kita aya tapi kita bawa kunti aya mun aya madae kunti gitu mun kunti naik ari lain kalah nyebakeun dewe ka kunti sanu nyaho sia bongsang di sakuliah ileuweung aya rezeki gede euy oh mat sia mun di dieu tetel aya wewe sia tong hayang deuleu ku aing kabeh sia dihakan deuleu moal lah rek aya we ti meni lin awewe anu dispikeun mah atawa anu ieu kakaburan jeung deui tina kaburna ge moal daekeun kaleuweung ganggong si magonggong model kieu ceuk kuring ge Kang paling ge monyet ieu pamajikan monyet mah aya meureun atawa ieu anak monyet parawan kene kitu sia masuk rupa-rupa teh geus eta batu percaya mah pokona mah sia mah sagala-gala teh meni tuluy nu teuli euy atuh da nya sok aya wae akang mah jangan awe tempat nu kieu tempas atuh para mitra sadaya atuh si bongsang jeung si durbala harita pacental-cental sanggeus kaitu jep sakabehna jempe ukur hatena masing-masing noroweco alias galeco ari Nyimas Romlah jeung Suwangsih nu keur nyarempod hanapeun tangkal kai nu pareng eta kaina koropok duanana ge meh teu pisan bisa sare kahiji sok sieun aya bahaya atuh kaduana teu bisa sare akibat terus-terusan ditapu ku reungit jeung teu puguh dedengean bari ngaharewos kana ceuli Suwangsih pok Nyimas Romlah kedalisan Wangsih cikeneh ku urang kadenge aya sore bajel mah sejen tapi jelas lain komplotan si gawok sarta kadenge pisan eta jalma mun nilih kana caritaan mah geus lain jelema baleg saeutikna ge pasti setik gedena manehna teh buronan atau disebut garong karaman anu sok ngaganggu masyarakat taina kumaha karep urang saterusna teuing kuring mah ngarasa bingung jeung linglung ya ceuk kitu salah kieu lain eta semplek dincak semplak abom kena keur sial beterus sial jeung kumamun maraneh nyahoeun aya urang tada teuing we balai bakal kasorang ku urang teh aya paribasa leupas tina ieu sungut buaya asup ka kanang macan para mitra kaum dang sakumaha nu kauninga harita Nyimas Romlah sigar geus ponok pangharepan pikeun nyalametkeun diri ti pihak Ki Durbala nu padahal pihak Ki Durbala boa nyahoan boa moal Suwangsih nyarita kitu teu lila ayana Suwangsih jeung Nyimas Romlah teu lila Suwangsih nyarita deui tapi ketang pati-pati urang cilaka deui dina hartina leupas dina sungut buaya gap kana sanukut macan urang satekah pola kudu ngalawan heula ceuk nya tegas atuh urang tong sumerah teuing pokona mah cacakan ku si Jaladri ge najatnya ngaliwatan kawin bari dipaksa hateteh teu pisan ridho kitu ceuk Nyimas Romlah kabayang deui mangsa nu geus lawas kaliwat sawaktu nu jadi salakina dipateni ku Ki Jaladri musuh salakina nepi ka maksa kawin ka manehna inget kana lampah eta puringkak Nyimas Rompah maruringkak bulu-bulu ari ece apa nasib nu kaalaman ku kuring ge teu jauh tayoh kapatutna aki-aki 7 mulut teh jeung eta waktu eta ceu hatebet teuing kunaonnya sewaktu diri kuring dirangkul ku baeuk aki-aki kolot teh teu wasa kuring mah Suwangsih teu kebat nyaritana taina mahnya pikeun lampah saterusna moalnya diri urang rek tuluy bae meunang katugenahan hiji mangsa urang kudu bisa mulangkeun rasa kanyeri jeung kapeurih ka si Jaladri urang nganalkeun we ulah nganalkeun leungeun batur mun aya mah urang mun teh hayang boga naon teh saeutik-eutikeun ilmu urang hayang guguru silat kitu sarua ceuk abdi ge kumaha mun samemehna urang mulang ka Bali geusan ngajate urang terus ngalalana heula sugan we atuh pangijeng saurang guru linuhung boh awewe boh lalaki tapi nu bener-bener luhung lain lahang tur lohong nya muga-muga we atunya tempas harita teh para mitra sadaya Nyimas Romlah saterusna duanana ting purungkut bari silih tangkep awahing ku teu kuat nahan rasa tiris nu beuki lila hawana beuki tiis caturkeun poe isukna panon poe medal ti tebeh wetan ningraikeun halimun isuk nu ngagulung nuruban gunung manuk recet di sarada mapag datangna mangsa Bagaskara sana aya para mitra datangna para mitra
sang Giwangkara nusa kedeng di baris karasa haneut hawar-hawar ti jauhna kadenge ngelemungna sora kongkorongok sora hayam jago ciciren sakabeh pangeus dunya geus pada harudang waktosna sep